Mang, rek lah aya awewe mun di chat teh simpel kabina-bina. Urang ngetik alabatan koran, dibalasna kurang oh muhun kudu kumaha. Eta teh nu kahiji aya kemungkinan watekna emang kitu. Sok sarimpel alias judes. Nu kadua aya kemungkinan kurang srek manehna teh sigana cekasarna mah teu bogo. Nu kaopat mungkin aya hate nu dijaga. Terus kudu kumaha? Sabenerna mah eueuh pasal nu ngalarang, teu aya hadis nu ngaharamkeun pikeun hiji jalma anu merjuangkeun cintana. Labuh hudang deui, lapar dahar heula, tunuh sare heula, teu boga kaca meuli heula. Ayeuna mah tuturkeun kata hate, lamun sakirana bakal beunang jeung bakal nyaman, gas. Tapi lamun sakirana hese, ibarat ngajul bulan, maneh beunta, dunia teh lega, maneh istimewa di mata awewe anu teu